Cenah kamari nganter si Ijem ke puskesmasnya, bener? Ya Kang, mengpeng aya pengobatan gratis geuningan. Terus kumaha sih anak? Teu naon sih nama dan abi mah aneh Kang, aneh ku pertanyaan dokter geuningan. Aneh kumaha maksudna? Pan dokter nanya ka si Ijem, ibu punya gula nggak? Kan aneh kan? Nah dokter kalah nanyakeun bumbu dapur geura. Lain maksudnya bumbu dapur, Iro. Nanyakeun gula teh penyakit gula gitu, lain bumbu dapur. Sok percaya ieu mah. Geus bumbu jelas-jelas Kang nanyakeun gula. Ai gula kan bumbu dapur atuh kan? Maksudnya teh gula penyakit dan bumbu dapur. Abi ge teh boloho-boloho teh atuh Kang. Abi gak hafal. Ai ngaran gula mah bumbu dapur. Nya apa? Akan ge apa? Gula mah bumbu dapur. Ngan udah maksud ku dokter mah penyakit. Sok nya kawanan. Emang nak akan dokter pertama sekalian nanyakeun pecin, uyah, sama pecel. Tukang sayur kubu. Tukang sayur dia Kang parah nanyakeun ibu gaduh gula parah, ibu gaduh uyah parah.